Aya awewe omen anu nanya ka dewek. Wah cenah. Nah salaki leuwih nya keneh ka budak tibatan kana jadi pamajikan. Ari teh mah dewek teh nya teu kitu nyai. Nya sarua we ka pamajikan oge nya. Kening cenah buktina mah lain ceuk mana teh omen. Ari ceuk dewek teh nah kumaha kitu. Nya cenah ari calana budak mah morosot ditaekeun ka luhur. Tapi ari nu abdi mah cenah geus puguh-paguh. Malah diporosotkeun ka handap. Da eta mah dewek omen barang ngadenge kitu. Asa dipentar gelap tengah poe ering-eringan. Ari ceuk dewek teh, ari nyai geus lila gelona. Basa poe mangkuk nama dewek, didatangan kuno gelo men. Ari kitu kumaha wa? Wah, nari wa teh sok nempo sabun mani. Ari teh mah dewek teh nya osok atuh maneh teh. Wah, cenah irahun teuing wa sok nempo sabun mani. Sila yang tinggal kenaun ka dewek. Emang ada dewek teh mandi. Nya cenah ari wa osok nempo sabun mani. Oh nya osok cek dewek teh men. Ari cek mana teh men. Lamun nya cenah osok nanyo sabun mani. Nah kumaha manina. Aya aki-aki omen kelaju TV sorangan. Pencet channel nu kahiji film Sinol Bolong. Dipencet channel nu kadua Beranak Dalam Kubur. Pencet channel nu katilu Suster Ngesot. Dipencet deui channel nu kaopat film Pocong. Nah cenah ieu channel teh kabeh film Juri Gungkul. Ento salama kitu ya. Geus kitu cengkat keluar omen si aki teh. Nyaperkeun ka incunan keur ngajanteng di buruan. Sanggeus aya di buruan, jang cik bang nenyokeun cenah eta antena. Ngarep ka mana? Ngarep kana kuburan cenah ki. Pantes atuh film Juri Gungkul. Cik pindahkeun cenah ngarepkeun ka Koramil. Sugan we film Ramo. Aya si Udin nu keur nongkrong sorangan omen. Tekung si Lila datang baturna si Otong ngalewat ka dinya. Ajek si Udin teh, "Tong, ari si lain ngarek ka mana cenah eta?" "Wah, biasa we rek tarawih kuring mah." Ari cek si Udin teh, "Wah, dan rek tarawih mun si lain mah paling ngarek maling senal." "Kagak abah teh nyari tadi Udin. Lamun lain bulan puasa, isikus aku dewek." Ari cek si Udin teh, "Ari eta cenah sendalna beuteung dipake. Kalak hadi jaring jing kitu." Ari teh mah si Otong teh, "Oh, matak dewek aya nari ka masjid oge. Rek nukerkeun sendal, nu kamari mah kaletikan teuing." Aya ibu-ibu omen anu datang ka imahna kiai. Ari eta kiai teh geus waskita permana tinggal. Sanggeus aya di hareupeun manehna. "Punten Bapak, bade anu ditaroskeun ku abdi." "Bade naroskeun naon, Bu?" "Tadi wangi teh abdi ningal caroge nuju kulem di enggona. Nya disimbut, ari simbut nanti dugikeun kanutupan kana raraina. Tah tina lebat simbut pas lebah raraina. Keluar cahaya meni ngempur tembus kana simbut. Kinten-kintena nah gaduh amalan naon caroge teh nya Bapak?" "Ari nu salares nama sanes karena amalan, Bu. Nanging karena caroge Ibu eta menuju wasapan we jeung batur." Aya santri omen anu nanya ka guruna. Ari eta santri teh nya nu pisan kana ngaroko. "Pak Kiai cenah naring ke di surga aya rokok?" "Aya, nari kitu kumaha?" "Kageningan ari kieu maya kabar hade cenah ieu. Keur anu sok ngararoko." "Ngan aya tapi nah maneh teh." "Nah ari tapina naon cenah Pak Kiai?" "Tapi nama kusabab kapanan ari di surga mah useuneuk. Jadi nya wayahna we maneh asup heula ka neraka." Aya lalaki omen anu monok di imah bibina. Hari ngaranna teh si Adi. Kirawan ci setengah 7 peuting, bibina teh ngagorowan. "Yadi, kadi sakedeung." "Mohon, aya naon Bi?" "Sok, buka ta baju." "Mohon, mangga Bi, atos ieu." "Buka celanana sakalian." "Mohon, atos Bi, pametos kieu kumaha?" "Buka beh anu bibinya." "Mangga Bi." Cik omen hari cek si laing. Kira-kira lamun geus kitu naon nu bakal kajadian? "Wah, maaf maling tua. Biar aku bibi rek saling kujeng menjadi anu sorangan." "Nah, kemana wae si laing teh ngomong tomen? Rek nya teu kumaha tuluy nawa?" "Tuluy nama si Adina diusir omen." "Nah,
Sabab celana baju jeung BH nu dipake ku manehna papanan eta teh nu bibina. Lain mana uji bapa manya. Nah hari kitu aya naon bapana? Bieu bapa maca dina surat kabar aya awewe cenah anu sare jeung orai saela 3 bulan. Aya kuanian eta awewe. Sakitu macan sabaraha bapana? Lamun dibandingkeun jeung emak mah. Nari kitu kumaha mana? Nya kapanan ari emak mah saela 30 tahun ieu teh. Sarena jeung buaya. Bu, eta pamajikan aing. Aya ku Soleh. Ngarekeun buaya ka dewek. Aya budak dewek komen anu umurna 6 tahun, si Neng. Nya kamari teh nanyakeun ka indungna, kan kadenge we ku dewek. Nah, ari kitu nanyakeun naon mak? Nah hanya mak, pami Neng nunjuk pipi sareng emak. Ari nu Neng mah suantena teh sae, halus, tapi anu emak mah gerebeg, kasar. Ari teh mah pamajikan dewek teh. Neng naros ka emak. Tuh tanyakeun ka bapa maneh. Kunaon gitu, bet gerebeg. Soalna kapanan bapa maneh nu geus ngarusak speaker mana oge. Eta cek pamajikan dewek. Wajarkeun teh speaker cenah min. Aya kolot omen harita teh anu karek balik hajian. Nya manehna teh ti Jakarta rek ka Bandung keun balik. Pan panatikna bea karep eta kolot teh. Nya maga taksi guleuyeung ngaju ka arah Bandung keun. Karek meunang sabaraha kilo meureunan. Ari supir teh nyetel musik. Ari cek kolot teh nu diuk di tukang. Mang wayana pareuman eta musik teh. Sabab da keur di zaman nami ge eueuh musik. Komo bari jeung musik barat mah haram nu kitu teh. Ari supir teh teu loba omong, tuluy dipareuman we eta musik teh. Geus kitu dieureunkeun mobilna, tuluy ngalieuk ka tukang bari ngomong ka si bapa nu di tukangeunana. Pak, wayahna we ayeuna bapa lungsurnya. Da kumaha di zaman nabi oge teh aya taksi, tah ayeuna mah ku bapa, antos we onta nu ngalangkungnya. Samemeh dewek eueuh. Dewek rek pepeujeuh heula ka si laing omen. Rek pepeujeuh naon kitu mah? Lamun jaga si laing geus boga pamajikan. Pamajikan maneh sarena sok biasa nyangigir ka kenca. Artina maneh kudu neangan pirickeun teh ka belah kulon omen. Lamun sarena sok nyangigir ka katuhu. Maneh kudu neangan pirickeun teh ka belah wetan. Lamun pamajikan maneh sarena nangkuban, maneh neangan rejeki teh kudu ka 2 tempat. Lamun teu ka kaler ka kidul. Lamun pamajikan oeng sarena nang karak mah maneh ulah ka mamana. Hartina pirickeun geus nampu dina hareupeun beungeut omen. Adun, maneh ayeuna jik nyebut sakedeung mah kitu. Nah make jeung kudu nyemput sagala pak. Kapanan maneh tadi teh asup sakola, tah ayeuna guru maneh pasti ngalawat ka dieu adun. Sabab geus bubaran kapanan sakolana. Ah mun erek oge bapak nyemput mah. Nah buat bapak maneh teh adun. Pan maneh nu sakolana oge. Nya abdi tadi teu leupeut sakola teh alasan ka guru nama kusabab bapak kamari maot. Bu, dasar anak setan.